Lamun urang bebarengan segalana karasa leuwih hampang. Ningsih, mana nih geulis? Ih, Dimas oge kasep. Dimas, Aya naon ieu, Pak? aya urusan penting. Isukan datang deui. Bapak butuh bantuan Dimas. Insya Allah, Pak. Lamun abdi tiasa mantuan. Abdi tiasa milu, Pak. Henteu, ieu urusan lalaki. Di mana, Pak? Pak? Ieu tempat naon, Pak? Naha ka dieu? Geus cicing, tuturkeun we. Tempat naon ieu, Pak? Tenang we, ieu pikeun ngalancarkeun urusan. Lamun ieu hasil, sagalana bakal robah. Ieu lain bantuan, ieu jebakan. Teangan nepi ka panggih. Lamun lolos, ritual moal lanjut. Urang kudu nyumput di batu gede. Kabur ka mana eta si Dimas? Balik heula we ayeuna mah. Ka mananya si Bapak jeung si Dimas? Bapak ka mana si Dimas? Pohokeun we si Dimas. Anjeunna teu pantas keur maneh. Naon maksud Bapak? Bapak kamari masihan restu. Restu bisa dirubah Ningsih. Jadi restu teh palsu. Ningsih, Kemana we maneh? Abdi nyangka. Ningsih, kalau Ningsih boga niatan nu teu beres, abdi rek dijadikeun bagian tina ritual abdi kabur. Jadi restu teh palsu. Abdi teu hayang hirup urang dikorbankeun. Lamun urang di dieu, urang moal meunang kabagjaan. Abdi teu boga nanaon iwal ti kanyaah. Eta ge geus cekat. Kanyaah teu salawasna menang restu. Tapi kanyaah anu jujur bakal menang manggihan jalana sorangan.